cek hukum fikih ieu akur jeung tasawuf di mana awewe jarak ka indung bapa hukumna haram. Syarat ulah sote lamun jarah mangkat sora lalaki jarah tong sumaona jarah ka nabi, tong sumaona jarah ka sahabat, tong sumaona jarah ka para wali, jarah kanu jadi indung bapa hukumna mutlak menang, hukumna sunnah teu dikaidan. Sunnah teu dikaidan mutlak sunat nu jadi lalaki jarah ka kubur komo jarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna kumaha lamun awewe ge meunang ngan dikaidan. Kumaha dikaidanana? Tong sumaona jarah kanu jadi indung bapa, tong sumaona jarah kanu jadi para wali, tong sumaona jarah ka sahabat, jarah ka nabi, nyara jarah ka pemimpin urang, ka nabi urang, rasul urang, Nabi Muhammad, awewe mah jarah ka nabi ge dikaidan, komo jarah ka indung bapa. Cek hukum fikih ieu akur jeung tasawuf di mana awewe jarah ka indung bapa hukumna haram. Komo cek ahli tasawuf atuh haji taledor kanu jadi indung bapa teu jarah mah awewe jarahna di imah jejeg salaki jarah kanu jadi mitoha, jarah kanu jadi kolot. Awewe utama kene jarahna di imah daripada jarah kuburan kan jadi indung bapa. Syarat ulah sote lamun jarah mangkat sorangan. Nah, ayeuna mah tong siganing kakolot ka nabi ge jarah sorangan haram hukumna awewe teu meunang dikaidan kudu jeung mahromna. Sabab mahrom teh aya dua, aya mahrom aya mahromat. Lamun mahromat awewe anu haram ditikah, mahrom lalaki anu haram diajak nikah. Mudah-mudahan sing aya manfaatna ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.